jalan dari Indonesia kos kieu mah saha anu deuk nitah tobat janyana nage nu nitah tobat na kos kitu di urang mah murtad sabodoh kafir sabodoh di urang mah sebab bentuk nagarana negara demokrasi lain negara Al-Qur'anul jadi negara demokrasi betah urang di negara urang make aturan-aturan demokrasi atuh tek bae teu betah atuh urang robah sapira ieu mah urusan kesejahteraan di dunia betah bae atuh teruskeun ngangke bagi anu bergelut di pemerintahan di akhirat bakal ditanya naon sababna sia make betah make aturan lain aturan Al-Qur'an ke urang ditanya urang mah rakyat mun ditanya gabari maneh bulan hirup di mana di negara mana abdi di Indonesia presiden nasa Presiden Jokowi yang terhormat maka aturan Al-Quran apa demokrasi maneh kunaon ndek ngarobah abdi mah teu daya teu upaya Gusti sapira abdi sakola henteu masantren henteu cak malaikat kanarakakeun teh mah masantren henteu atuh ngaji henteu lain kitu Gusti abdi mah teu ngarti ngan sakadar nuturkeun itu we para inohong tuh nu neuk ditanya abdi mah jaku kumaha ge sapira rakyat ngan di benak hati ketika abdi ngaji abdi aya terbersit di jero hate nganahan-nahanya make teu make aturan Al-Qur'an sakitu bae abdi manusu anu lemah taku sakitu ge salamet urang salamet tinggal RT ga dipanggil RW dipanggil lurah camat maksudna dek ditanya kunaon teu make aturan Al-Qur'anul Karim terserahnya nang karita terserahnya tah ieu mah kacaritakeun di negara Islam lamun aya jelema murtad maka wajib dipanggil kuno berwajib dititah tobat ka Gusti Allah Zaid abdi bener maneh ngucapkeun bahasa-bahasa anu kaluar ti agama Islam sumohun sesuai jeung nu kamari we tah mah lantaran negara Islam lamun maneh kuari tetep bae di agama Kristen nuku maneh dianut setelah maneh Islam berarti maneh murtad maka maneh kena sanksi samemeh maneh dikenakeun sanksi maka wayahna lah coba maneh bertobat ka Gusti Allah tobat lamun nyana tobat selesai urusanna tobatna maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah cukup geus sakit masyaallah karim kitu keneh awewe anu murtad titah tobat lamun nyadekeun tobat selesai urusanna lamun teu daekeun tobat maka nyana kudu dikenakeun sanksi
naon sanksi nu bakal dijatuhkeun ka jelema murtad nu bakal dijatuhkeun ka jelema murtad sangsina teu sabaraha ngan saukur dipenggal leherna doa teu sabaraha artinya paeh we geus paeh selesai urusan. Jadi ongkos sadis di negara Islam tapi ia kan untuk mempertahankan iman sampai ka dieu. Sebab jang naon hirup ge lamun teu Islam mangaribet-ribet. Ribet di negara aya nu teu Islam. Lamun di negara Islam. Lamun daekeun tobat selesai. Lamun teu daekeun tobat kenakeun sanksi iraha eta. Ialah diatur wa tajibu istitabatul murtadi wal murtadati wa fi qaulin cek sakal masakadar sunnah titah tobat daekeun tobat alhamdulillah teu daekeun tobat kenakeun sanksi kumaha sangsina bunuh ira eta wa hiya fil hal harita harita keneh panggil adili setelah manehanana daekeun tobat selesai baca 2 kalimat syahadat beres tapi lamun teu daekeun baca 2 kalimat syahadat bunuh cara ngabunuhna teu meunang dipicis teu meunang hukum picis teh hiji-hiji mimiti leungeunna heula haju sukuna atawa saeutik dikeuretan make silet atau make peso anu seukeut teu meunang kitu tetep bae sakaligus bae dibeulem ulah beulem bae lah sakurang teh ulah digarang bae digarang ulah kurang cenah teh ieu mah digantung bae digantung teu meunang geus bae dipenggal leherna mentak di negara Islam aya algojo. Saya kos kita beres selesai urusan. Masya Allah, lamun Indonesia jadi negara Islam. Wajung ngap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu istitabatul murtadi wal murtadati lan wajib amri tobat wa tajibu lan wajib istitabatul murtadi wa amri tobat ing wong lanang kang murtad wal murtadati lan wong wadon kang murtad wa fi qaulin lan ing dalem kaul sawiji lan iku tetep ing dalem kaul sawiji utawi lafal tustahabbu den sunahakeun ya istitabatul murtadi wal murtada kal kafi wa hiya fil halilan utawi istitabatul murtadi wal murtada iku tetep ing dalem pada tumuli wa fi qaulin lan ing dalem kaul sewiji salasata ayamin ayyumal dan serentakeun ya murtad salasata ayamin ing 3 pirang-pirang dina fa inna maka
lamun netepi ya karone murtad lan murtadah kutila maka den paten ya karone murtad lan murtadah wa in aslama lamun manji Islam yakulun minal murtadi wal murtadati soha maka sah ya Islam wa turika lan den tinggal yakulun wa qila lan den ucapaken apa lafaz la yuqbalu islamu ora dan terima apa Islamu Islam kulun ini irtada ila kufrin khafiyin lamun murtad ya kulun maring kufur kang bangsa samar hazana dikotika ya kafir kang bangsa zindik wabatin yatin lan kang bangsa batin wa waladul murtadin naqada qabla au ba'da lan utawi anake wong kang murtadi ku lamun narima kabundal dalam sadurunge ridah aw ba'da tawa ing dalam sausana ridah wa ahadu abawaihi muslimun ala utawi salah sawijina bapa biang rorone ya walad iku kang muslim fa muslimun maka iku kang muslim anu mau kita mah kos kitu geus cukup setekur di surah-surah nyana mangis ngerti nu pernah mondok sanajan teu ngerti pari pura-pura ngerti asa ngerti bae murtadan ya dawa kang murtad karon rugi di dunia lamun teu bisa maca kitab okona mamualaya pangrugi-rugina jelema lamun teu bisa maca kitab rugi jasa dagang mah orang rugi 1 miliar puyeng 2 miliar leuwih puyeng dagang mah tapi teu bisa maca kitab teu asa rugi goblok jeung tolol ieu nu di majlis lolobana mah garoblok jeung tolol teu kaduhung teu bisa maca kitab teh pan tolol eta ji umur dibere dunia dibere jag-jag dibere mata waras celi waras kunaon dipake nonton TV bae lain teu goblok sinaon tu lain ieu sia goblok murtadan murtadiran fa muslimun maka iku kang muslim mantak mondokeun anakna pasantrenkeun geus maen teh geus teu kaburu mondok baheula anak gara pasantren-pasantren abe di akhirat deres bae anak bisa maca kitab baju bisa ibadah barang bapa nade ka neraka anak naneangan bapa baing ka mana oh barang kapanggih teh horeng keur di talian abah de ka mana abah mah ka neraka jih yang kunaon bah abah mah salat tepati kurang maghrib doang pan abah mah salatna kaburu nonton TV bae geula bah apan kula bisa maca kitab jadi di ustad-ustad teh pandang ngabiayaan abah kajian abah bae ka sorga kula mah ka neraka geus ojol bah abah ka sorga kula ka neraka ai bisa mah tuh cak abahna hayang berujung neraka ka sorga bah tuh kan ngeunah diusulkeun ku anakna Gusti abdi bisa sakit teh ngabiayaan abah aju neuleuh abah abdi dirantai di kanaragakeun kajian Gusti abdi teu tega neuleuh abah abdi di kanaragakeun geus abdi bae jadi tumbal ka neraka anakna abah kula mah ka sorgakeun bae ridho abdi mah amal abdi kabeh jang abah sebab abdi dibayaan ku abah abdi bo malaikat cek Gusti teu budak barahan amat cenah datang karela bapakna dikasorgakeun nyana dikanarakakeun amal dibikeun atuh nyana bae eta karunyaeun ka abahna tuh komo aing malaikat geus kasorgakeun bae kabeh ngan anu bapana mah dilawan bae cek eta cak bapana kajeun
kajen dilawang ge asal ulah ka neraka bae aing panas ban di neraka mah kajen geus dilawang bae bejakeun dilawang geus bae dilawang nyalindung mah dilawang anakna ngomong deui ka bapak kakak ka Gusti beuh aya abdi ngeuneunahan di sorga aya abah abdi nyalindung bae sakumaha budak memen teh baheula embung Gusti abdi mah kajen abdi nu nyalindung bapak abdi ka jero sorga geut cak Gusti malaikat kajerokeun bae ulah di kajerokeun mah di pelataranna bae cak bapak naik gak cukup di pelataran ge cukup cak nya teh jaing salat ge carang baheula tuh kan gina geus ulah rugi kabehan urang ayeuna teh masantren anak masantrenkeun abeh bisa maca kitab kan geus bisa maca kitab mangge kapake ku bupati haju nyana terus milu jeung bupati hidup-hidupan ge nyana jeung bupati pilkada pilgub kapake aja bisa maca kitab kana raka kabehan Wapi kaulin lani ku teteping dalam kausi jeung murtadun iku murtad Wapi kaulin laning dalam kaul suwiji maka pirun asliun iku kafir kang bangsa asal ieu punten mau tanya kiai masalah hajatan acara ngadiukeun suguhan-suguhanana nyuguhan kopi nyuguhan teh panggang ayam nasi telur lisong jeung sajabana kumaha eta hukumna nu kieu mah teu kudu ditanyakeun sapira ieu mah hukumna hukum jurig teh mah kos kitu mah wa man lam yahkum bima anzalallah wa huwa fa ulaika humul khasirun geus eta nu kos kitu pabid'ahan ngaran ulah osok ngancak disebutna ya di pengkolan di tanggal kayu gede di imah halu di ayun-ayun cangcut di kaluhur kentenggeun abe ulah hujan eta kos kitu bid'ah ngaranna ulah kulantaran boga kayakinan di urang kos kalar itu kitu bae datang ka kuari ulah sok aya nu ngahayu-hayu tetep kudu baik cek nyana teh orenganan nyana nu sok nyokotanana jadi nyana ngintip geus aya tancan geus aya kunyana dicokot lumayan cek nyana ngariung teh naon teu datang aya sorangan bae bakakak aya lisong aya kopi aya segala rupa aya oreng nyana jurigna eta kos kitu mun bisa mah ulah bid'ahnya kos kitu kepetasan-petasan ulah tuh kos kitu nanaon nya mun bisa jeung usahakeun bisakeun besi ke di akhirat ku sabab kos kitu urang engke ditegor ku Gusti Allah cilaka ulah nah ieu mangalanjutkeun masalah di negara lamun aya jelema murtad panggil adili aya murtad panggil integrasi maksudna titah tobat jalan dari Indonesia kos kieu mah saha anu deuk nitah tobat janyana nage nu nitah tobat na kos kitu di urang mah murtad sabodo kafir sabodo di urang mah sebab bentuk nagarana negara demokrasi lain negara
Al-Qur'anul Karim. Jadi negara demokrasi. Betah urang di negara urang make aturan demokrasi atuh tek bae. Teu betah atuh urang robah. Sapira ieu mah urusan kesejahteraan di dunia. Betah bae atuh teruskeun engke bagi anu bergelut di pemerintahan di akhirat bakal ditanya. Naon sababna sia make betah make aturan lain aturan Al-Qur'an. Ke urang ditanya, urang mah rakyat mun ditanya gabari. Maneh fulan hirup di mana? Di negara mana? Abdi di Indonesia. Presiden nasa? Presiden Jokowi yang terhormat. Maka aturan Al-Quran apa demokrasi? Demokrasi. Maneh kunaon henteu ndek ngarobah? Abdi mah teu daya teu upaya Gusti sapira abdi sakola henteu masantren henteu. Cak malaikat kanarakakeun teh mah. Masantren henteu atuh ngaji henteu. Lain kitu Gusti abdi mah teu ngarti. Ngan sakadar nuturkeun itu we para inoh tuh nu neuk ditanya abdi mah jaku kumaha ge sapira rakyat ngan di benak hati ketika abdi ngaji abdi aya terbersit di jero hate nganahan-nahanya make teu make aturan Al-Qur'an sakitu we abdi manusu anu lemah taku sakitu ge salamet urang. Salamet tinggal RT gak dipanggil RW dipanggil lurah camat maksudnya ditanya kunaon teu make aturan Al-Qur'anul Karim terserahnya nang terserahnya tah ieu mah kacaritakeun di negara Islam. Lamun aya jelema murtad maka wajib dipanggil kuno berwajib dititah tobat ka Gusti Allah. Zaid abdi bener maneh ngucapkeun bahasa-bahasa anu kaluar ti agama Islam. Sumohon sesuai jeung nu kamari we. Kaya mah lantaran negara Islam lamun maneh kuari tetep bae di agama Kristen nuku maneh dianut setelah maneh Islam berarti maneh murtad maka maneh kena sanksi samemeh maneh dikenakeun sanksi maka wayahna lah coba maneh bertobat ka Gusti Allah. Tobat lamun nyana tobat selesai urusanana. Tobatna maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup geus sakit. Masya Allah. Kitu keneh awewe anu murtad titah tobat lamun nyanedekeun tobat selesai urusanana. Lamun henteu daekeun tobat maka nyana kudu dikenakeun sanksi. Naon sanksi nu bakal dijatuhkeun ka jelema murtad? Nu bakal dijatuhkeun ka jelema murtad sangsina teu sabaraha ngan saukur dipenggal leherna doang. Teu sabaraha. Artina paeh we geus. Paeh. Selesai urusan.
Jadi okos nu sadis di negara Islam mah, tapi ieu kan untuk mempertahankan iman sampai ka dieu. Sebab jang naon hirup ge lamun teu Islam mangaribet-ribet. Ribet di negara aya nu teu Islam. Lamun di negara Islam. Lamun daekeun tobat selesai. Lamun teu daekeun tobat kenakeun sanksi iraha eta. Ialah diatur wa tajibu istitabatul murtadi wal murtadati wa fi qaulin cek sakal masakadar sunnah titah tobat daekeun tobat alhamdulillah teu daekeun tobat kenakeun sanksi kumaha sangsina bunuh ira eta wa hiya fil hal harita Harita kene panggil adili setelah manehanana daekeun tobat selesai baca 2 kalimat syahadat beres tapi lamun teu daekeun baca 2 kalimat syahadat bunuh cara ngabunuhna teu meunang dipicis teu meunang hukum picis teh hiji-hiji mimiti leungeunna heula haju sukuna atawa saetik dikeretan make silet atau make peso anu seukeut teu meunang kitu tetep bae sakaligus bae dibeulem ulah dibeulem beulem bae lah cek urang teh ulah digarang bae digarang ulah kurang cenah teh ieu mah digantung bae digantung teu meunang geus bae dipenggal leheran mentak di negara Islam aya algojo. Sekos kita beres selesai urusan. Masya Allah, lamun Indonesia jadi negara Islam. Waju ngaberesan jelema-jelema murtad. Alhamdulillah, asana negara Indonesia rada kosong. Paraeh jelema karosong. Encadu teu salat. Jadi ke rame lamun eta dilaksanakeun hukum eta masjid rame pinuh-pinuh bae masjid. Untuk sholat zuhur panggil asar tedekeun sholat memeh maghrib bunuh ujianna jelema geus mararawat tasbih wadari bae di masjid illallah sholat manteu illallah asal di masjid bae ta eta ieu nu murtad bunuh wae ya Allah. Sekedarnya hobae urang bahwa hukum Islam teh seperti kos kitu. Tapi kaulin dina hiji kaumah yumahalu biasa sata ayamin tanggohkeun 3 poe zain murtad sakumaha kamari ucapan teh pagawean teh misalna setelah dilaporkan dipanggil setelah dipanggil nyana bener-bener murtad ikrar setelah aya saksi-saksi bahwa bener-bener nyana murtad nah ieu nyana teu daekeun titah tobat teh tobat teu daekeun tangguhkeun 3 poe sugan isuk mah berubah kesugan kadua poe berubah kesugan katilu poe berubah tangguhkeun 3 poe. Setelah sapoe panggil deui Zaid. Ya Pak Hakim, bagaimana sekarang keyakinanmu? Tetap bersikeras untuk masuk Kristen atau kamu mau tobat kembali ke agama Islam? Saya tetap berkeyakinan bahwa agama yang benar adalah Kristen. Mak kamu kenapa masuk Kristen? Kasih supermi saya. Udah iman diojol jeung supermi doang. Iman aya nu diojol jeung supermi, aya nu diojol jeung jabatan, aya nu diojol jeung kitu awewe. Aya nu diojol jeung awewe. Cek ka bogohna, Pak Jayat saya mau kawin dengan kamu. Saya cinta saya benar asal Pak Jayat masuk Kristen sama dengan saya.
aya anu iya dah siap gak apa-apa alah Gusti iman diojol jeung apem Gusti Allah doa teu kira-kira Masya Allah teh kan teu kira-kira jelema loba tah nu kos itu di Indonesia Gusti Allah doa tangguhkeun tilu poe ulah waka dibunuh lah hari pertama hari kedua tanya deui lamun masih kene manehanana tetap agama Kristen antepkeun hari ketiga setelah diinterogasi diadili tetap nyana bersikeras murtad bunuh Masya Allah bantak fa in asra utila mun manehanana tetap bae bersikeras agama Kristen atau agama Buddha kafir lah bunuh bae Masya Allah kan kumaha lamun asup Islam wa in aslama soha wa turika lamun nyana asup Islam sah Islamna jeung tinggal teu kudu dibunuh aman berarti di urusan di negara teh loba urusan negara teh Masya Allah karim urusan murtad urusan itu salat urusan mabok urusan anu zina urusan nu maling nu korupsi urusan tanu negaku negara kos karar itu aman negara lamun eta dilaksanakeun Al-Qur'an geus ngajelaskeun walil qisasi hayatu ya ulil di Indonesia mah boro-boro hukum nu gede hukum nu leutik bae geus teu dilaksanakeun. Zaid naik motor durut pas lampu merah dikukun nyana culek-cilek sasaha ditabrak wae lampu merah eta teu berguna tah lampu merah dikukun lu batak dicadas dicabut lampu merah urang Tangerang mah blow on geus teu make aturan-aturan lampu merah pokona mah satungtung eueuh jelema dah langsung dah eta kan hukum eta kos kitu karena setiap aya lampu merah berarti wajib berhenti kalau melanjutkan perjalanan nabrak lampu merah berarti kan kena sanksi gitu kan nah lantaran kijaya culak-cilek usaha bot ternyata polisi trit polisi ngarah tuh sebagian lampu merah mah bahaya aku nyana keneh lamun nyana langsung bae kumaha lamun aya nu di dieu kan nu di dieu mah hejo kan nu di dieu mah langsung bae terjadilah tabrakan teu salah kan polisi mah tangkap trik SNK ada Pak BPKB Pak, dari dulu juga polisi nggak pernah nanyain BPKB Pak. Ini mah lain lagi. Kok udah jual beli polisi pohon kemarin ya. Ngajakin BPKB segala. Masya Allah, nih Pak. KTP, je. Atuh geus aya KTP, geus aya SIM teh KTP di jerona aya. Tetap ditanyakan gini. Kamu tidak tahu tadi lampu merah? Tahu Pak. Kamu tidak tahu kalau lampu merah itu ada satu undang-undang. Kalau ada lampu merah, kamu harus berhenti. Tahu nggak? Tahu, Pak. Lantas tahu nggak kamu kalau lampu merah ditabrak itu kena sanksi? Tahu, Pak. Belum dijelas lagi jadi. Lantas kamu kenapa itu ada lampu merah nggak berhenti? Hah? Kenapa? Saya nggak lihat Bapak, Pak. Ada bloon eta dukos kitu karana. Jadi nyana teh sieun sote aya jelema aya polisi. Ketika polisi mah tabrak bae terus. Nah eta teh kos kitu lalakon di Indonesia. Lamun keur aya polisi nyana rapi di jalan make adab. Oh polisi seak. Aya KPK nyana hati-hati KPK bes kos gitu bae terus
Ayah ketua api-api nyana pinuh dengan tata krama nu adit baik bahaya. Ayah pemimpin datang kadinya lalakona dirapi-rapi pemimpin geus datang presiden ke pasar Kemis teu meunang aya nu celong jalan dirapihan hayang kadeuleu ku presiden. Presiden ke pasar Kemis jalan lain celong deui lain leuwih ti celong naon ngaranna leuwih ti celong naon sia ngaranna leuwih ti celong leuwih kentob leuwih ti celong mah eta acak-acakan geus kari itu teh masyaallah karim eta teh urang mah kajelema nah urang ge urang sia teh salat dah teu kaduluan ieu ku sasaha Allah paneuleuh mana tuh pernah kapanggih anjing Allah eta teh boga kayakinan ngaran ketika jelema daek teu salat boga perasaan teu dideuleukeun kan ku Allah ketika jelema teu daek puasa berarti teu boga perasaan bahwa nyana dideuleukeun ku Allah ketika nyana nonton TV teu asa dideuleukeun kan ku Gusti Allah berarti tabrak terus. Ketika nyana manggih jahe bonceng deres lain ki haji ki haji ge rada pangkat ustaz tetap dibonceng bonceng nyana hok ge mubazir ya eta kan rasa teu dideuleukeun kan ku Allah tah perasaan-perasaan eta ku urang deuk dipiceun supaya urang boga perasaan dideuleukeun ku Gusti Allah. Nah ye ngaji lalaunan urang teh supaya Allah nempel di diri urang perasaan urang asa dideuleukeun ku Allah tah hayang beunang eta hese urang asa teu dideuleukeun bae ku Gusti Allah lamun bener-bener asa dideuleukeun ku Gusti Allah keur ngaji ge moal wani nundutan moal wani sebab dideuleukeun ku Allah izin tolol amat dimakan dek ngaji pan ka dieu nundutan goblok meureun emang aing teu neuleukeun ka sia pantogeun sia ku aing eta teu asa jadi teu asa dideuleukeun ku Gusti Allah masyaallah nah ieu nu hese ge urang teh ya ieu ngadatangkeun asa dideuleukeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kuncina naon ieu tobat geura ge ka Gusti Allah lamun ieu nita tobat ka jelema murtad lamun nita tobat ka awe nu murtadah lah di urang mah henteu berlaku sebab bentuk negarana lain negara Islam tapi negara demokrasi hege eta mah urusanana teh mah urusan negara geus kuari urang bae tobat sorangan mun Kangjeng Nabi anu haram ka neraka wajib ka surga geus dijamin ku Gusti Allah maca istighfarna sapoe teh kurang teh 70 kali ai urang nu ngajamin tilok istighfar pan jauh jasa jeung Kangjeng Nabi mah geus dijamin surga tapi tetep bae istighfar urang nu ngajamin urang mah malah rarasaan asana ka ditu asana ka ditu tapi tetep teu daek istighfar kunaon eta urang teh teu boga perasaan salah padahal dideuleukeun we ku Gusti Allah dikajahokeun terus-terusan teu asa dideuleukeun ku Gusti Allah nah jang supaya asa dideuleukeun ku Gusti Allah tobat kira-kira tobat tobat teh kumaha tobat teh anu geus timimiti balik datang ka ayeuna urang inget-inget tobatan duh baheula keur zaman di pabrik teh loba jasa maling pupuntungan aya sapatu dicokot aya besi dicokot waktu di pabrik baheula aya kasbak dicokot kunaon aya kan jelema tah wah karyawan teh kos kitu teu meunang sepi cokot haju aman bae deui tah lah cek dia seserian kana datang ka imah seserian aman cek dia mah naon beureun emang Allah teu neuleukeun bos teu neuleuh security teu neuleuh tapi Allah meneuleukeun edi Aisyah digawe nanaonan cak Gusti Allah emang aing teu neuleuh ka sia tobat
Urang pernah baheula bobogohan jeung hiji awewe memeh ditika, kurang pernah diusapan pepentil susuna. Sia mah seserian emang kosok badan. Takan eta kan can ditika. Nah, eta ge sarua we tobatan ka Gusti Allah. Ayo geura ge. Nu ti mimiti balik datang ka ayeuna. Tobatan. Waduh, baheula teh pernah nonton orkes neuleuh biduan mata sagala pake neuleuh goyang. Beuh, inul teh ya. Deun ceuli pake ngadengekeun musik. Tobatan. Masya Allah. Baheula pernah urang teh hadir nonton Oma Irama. Weh, so Oma Irama. Weh, ngadengekeun dangdut haram teh. Tobatan. Kuari mah omana ge boga partai idaman. Ieu Partai Islam Indonesia idaman. Pokokna mah geus seluruh umat Islam diharapkan masuk ke Partai Oma Iraha. Partai idaman supaya di Indonesia terpisah Islam, kafir. Sebab engke mah sakaligus presiden sapaket jeung partai. Oma Irama geus pohara jasa. Nya nama Himmatul Aliyah. Pernah jadi musisi nyana biduan nyana, kemudian jadi dai nyana, kori segala rupa. Kuari geus jadi kiai, kuari jadi non politisi. Pohara Oma Irama. Tah, kieu bakal aya Oma Irama. Sabodo teh mah aing ngan ngabejaan doang kan sih. Balalar jeung teu nemu wallahu alam. Bisa pakai kasorga henteu teh idaman. Bisa los, teu bisa ulah. Kitu bae. Lah cenah maning tetep di Golkar bae. Teu sabodo. Istiqomah jalan ka neraka. Beres. Ulah robah-robah guys. Masyaallah. Urang tobat lah. Nu geus tobatan nu encan kuari mun eukeur maksiat jeureunana nu encan urang rencana maksiat cabut gagalkeun kitu bae geus tobat mah geus kitu. Urang baheula pernah maling tobatan. Cara tobat dina pelebahak adami mah maling misalnya aya keneh jelema nu dipalingna datangan kurang bebeja urang kanyana menta hampura mun perlu diganti-ganti eta lah hak adami. Lamun kabeneran kuari urang keur teh keur maksiat keur nonton TV kabeneran di TV na teh keur teu beres. Nah, ieu ge keur maksiat atawa keur main gaplek keur maksiat eureun total sekaligus. Urang keur ngobrol jeung awewe, misalna ieu urang bogoh ka nyana awewe ge bogoh ka urang-urang keur ngobrol, happy urang inget, waduh, ieu keur muhrim cek urang teh ieu. Asana aing doraka kos ke ieu, langsung bae astagfirullahalazim. Cek awena kunaon ka bisa istighfar kitu horenganna neng teh lain mahram jeung kakak teh haram nya teh haram teh geus neng kakak rek balik urang weuh cek awena pohara amat aing mah bobogohan jeung ahli tasawuf mah jadi gusti cek aduh pegatit tengah jalan cek awe teh tobat eureun masyaallah. Lamun urang rencana isuk dek maling gagalkeun batalkeun eta tobat pelaksanaanna modal kos kitu geus kadihungkeun ku urang ikhlas istighfaran astagfirullahalazim tobat eta bakal ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Ayo tobatan, ngomong geus kolot. Geus kolot mah geus ulah macem-macem. Geus kudu ngaragap diri, kudu loba ka kuburan. Lain ka puncak, lain ka Bali, lain ka Singapura, geus kolot mah kudu loba ka kuburan. Urang kieu bae di kuburan tenang tuh. Oh, ya kuburan manganu ieu sugih japae nyana. Komo aing mah susah modar meureun aing mah kudu kitu teh itu ibarat
si baik padahal mah kasep jana jelemana ieu paeh keneh bae komo aing mah beungeut perang duh sana modar aing mah ieu terus kurang tataan ja pararaya horengan ieu pejabat tinu ieu baheulana ieu wuduh PNS hebat ya ja paeh horengan si ieu pengusaha gede ja paeh horengan nah awak sia ge bakal paeh coba belah mana si awak belah mana ayo hayangna belah mana hah ayo geura belah mana belah dieu apa belah ditu tah datangkeun awak urang ka kuburan ieu mah ka kuburan lain kos kitu sih ya Allah ya Rabbi togel mudah-mudahan kaluar nomor sabaraha Gusti minta tolong cak Allah kudu minta ka aing atuh sia kos gitu orang datang ke kuburan teh itibar jadikeun itibar geus kolot kos kitu tobat awak kurang tina urusan zahir tobatan Islam berarti kuari mangge sakadami kurang terus nu inget ditambal-tambal ditobatan terus datang ke orang bisa cerik urang teh tengah peting jam 2 jam 3 hudang yang cerikan dosa Gusti umur abdi ayeuna geus mencapai 60 tahun Gusti mangkaning umat Kangjeng Nabi Gusti nu terakhir mah teh jauh ti anjeunna 63 lamun 63 abdi teh Gusti ngan teu ukur 3 tahun deui dibere modal jang ibadah ka Gusti ge eta ge lamun datang boa isuk boa page to Gusti ieu mah nu geus sampura Gusti andai kata teu dihampura meureun awak abdi teh disate digejeburkeun ka neraka bayang-bayang ku urang neraka kemudian bayang-bayang urang ngagejebur ka neraka lamun teu daek ceurik keneh bae berarti urang boloon dasar boloon berarti awak urang dah lamun masih keneh teu daekeun ceurik urang di dinya nyeungeut lilin ieu sene dunia disebut nage kembang api manukos jeung majasana astina mangke di neraka anu geus jutaan tahun di neraka ieu gebur-gebur ieu bae heulanan ya lilin curug urang ka lilin geus set panas henteu sia curug panas ayo coba beuleum panas beuleum panas komo di neraka sia komo di neraka sia isine kos ieu bae panas sia teu kuat komo di neraka sia ayo sia hah ayo sia tobatan tobat urang datang ka boga perasaan awak urang teh dibalangkeun ka neraka tah bayang-bayang ku urang seuneu neraka anu geus ribuan tahun jutaan tahun kemudian urang anu bakal ngagejebur ka dinya kulantaran teu dihampura dosa ku Gusti Allah urang ku belon-belon lamun urang ayeuna mah ditangkap polisi urang datang ka ceurik padahal di polisi mah paling dia urang diinterogasi kemudian urang kitu dikapenjarakeun mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun tapi kabeh careurik atut teh sakitu sugina menyeng wawan menyeng Iqbal ceurik kabeh nu diasupkeun ka penjara di dunia ceurik sapira dek diasupkeun ka penjara dibere dahar dibere nginum malah digeungeunang ke ka ditu nama tapi ceurik bae lantaran terasing di babaturanana terasing tina perusahaan dan lain sebagainya ceuriknya na ieu mah urang rek dibeuleum mah nya teh ceurik mah nya teh ceurik rek dibeuleum tah ieu teh da ceurik awak urang pamajikan urang aya ceurik lamun dek lebaran teu meuli selop ceurik ka urang nying ceurikan selop aya dosa mah teu diceurikan goblok tah awewe tolol teu kabeuli BH mah ceurik komo lamun babaturanana geus kerincing ka urang geus babejade we ka tadi ngaji ka Cilogoknya heueuh emang nyaritakeun naon kitu tadi cak salakina nyaritakeun naon kula mah teu pati ngadengekeun ka emang nang gitu yang eta bae babaturan kula Siti Sopiah teh koroncong mah gede ka koroncong mah gede bagus jasa bagus kula ditanya cenah meuli di Tangerang oh bangun hayangan teh aya
lamun ku urang dari tembalan manyun bae Pak manyun bae tah jeung bebe jajan Kak balikeun bae atuh kadanan carana itu matu 55 koroncongna Kak ieu Kakak ge lain teu hayang mangmelikeun ngan kan ieu kan can boga duit sapoe bae ceurik carindul mata kos kitu mah cindul mata tah leungit dunia cerik teka beli emas cerik teka beli slop cerik dicandung mah lain cerik dia bunuh diri kos kadar itu mah careurik bae tapi eta neraka dosa urang nu bakal ngasupkeun ka neraka teu pernah cerik urang ya Allah ya Rabbi teu pernah cerik aneh deuk mantak cak Kangjeng Nabi cerik coba maneh yang cerik ka dosa lamun teu bisa cerik tak bakal cecerikan cecerikan heula urang tengah penting majikan ngadegekeun ka aji cerik-cerik naon ka ieu terus bae dilekeun ku pamajikan cek aji mah kos lain cerik tah mah cek teh cerik sapeting dua peting cerik tilu peting cerik kurang nah cecerikan ge pamajikan ge lain deui ka urang sopan kan nanya nya Kak eta si peting jam 3 sok cerik ulah hayang nyaho lah lain kalau mah hayang nyaho bae cerik naon sih rahasia lain gitu Kak maksudnya besi ditolak cinta doang Kak sih masuk gitu baik aing tobat ke pangeran geus kolot ieu emang tobat kudu cerik ya siapa dasar bodoh cerik Kakak geus bisa emang cerik aing ka karek cerikan doang cerik asli mah kan bisa hese jasa penting mah aing teu daek cerik geus 3 penting teu daek cerik coba nangan bawang aing cerikan supaya cerik beneran aing cerikan ayo urang mai di nu loba jelema cerik aya di kamar tilok cerik teh kiai tolol dan kitu teh lamun aya jelema keur ngariung bae ge pohara jasa beuh ngadoan lagi datang ka ngurucut cai mata aya di kamar tilok cerik bala tilok doa-doa aja eta ria tah kos kitu enggak sih mas sorangan mah di kamar orang cerik yang cerikan dosa awak sia lamun ieu datang ka teu dihampura ku Gusti Allah meureunnan sia dibeuleum digujubarkeun ka neraka kuat moal sia sok bayang-bayang ku urang lamun urang dikejar-kejar polisi bae ge urang hayang cerik lamun urang dikejar-kejar ku jelema nurut nagih bae ge urang hayang cerik lamun urang ayeuna dihina ku jelema bae ge urang hayang cerik lamun urang dicarekan ku jelema urang teh dek cerik bae lamun urang ditangkep polisi dek cerik bae kunaon dek digejeburkeun ka neraka urang teh dek cerik usahakeun supaya cerik mulai tobat belajar sok geura ieu mah keur carita di nagara ieu mah istitabah murtad mah henteu urang bae kuari mah tobat sorangan mulai urang kadanan cara Siti Robaitul Adawiyah mah asal isuk-isuk bae muka jandela aju cai dibalangkeun gubrak ka sisi engke isuk deui kitu diperhatikeun we ku tatanggana ieu teh si Rubaiah osok micenan cai ti peuting ti kamar cai naon kulantaran sering jasa eta teh diintip aju nanya kasih ti Rubaiah teh daek ngajawab barang diintip porenganan nya nama cai mata na teh ku sieun-sieunna ka Allah murucud datang ka di kaemberkeun gurucud udang ke isuk-isuk dibalangkeun cai mata datang kokos gitu di urang ge aya isuk-isuk dibalangkeun cai kiih aki-aki Siti Rubaiah mah cai mata tobat sieun ka Allah ai urang mah di urang aki-aki ai ini mah geus teu kaburu kawadahan ngompol tak eta kan teu bisa urang mata kos kitu masyaallah kan guys tobat
baturang hiji-hiji Allah ya Rabbi hampura Gusti mata abdi mata teh lain abdi nu Gusti dititip ka abdi abdi mata miboga kana mata teh da mata Gusti kemudian ngabogaan watek ku Gusti dipasihan watek mata teh indah neuleuh indah teh resepeun mata Gusti lamun abdi terus nutur-nutur ka hayang mata neuleukeun nu indah bae atuh terus bae abdi doraka neuleuh nu indah neuleuh nu kasep neuleuh nu geulis dan lain-lain sebagainya Gusti hampura mata abdi Gusti tina dula deuleu kaluar ti aturan Gusti mata ku urang ditobatan sok datang ka ngurucut sai mata mencan ngurucut berarti can bisa orang tobat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu mata teh anu Gusti ieu ceuli teh anu Gusti dititip di abdi boga watek ceuli teh ngadenge kana nu merdu-merdu suara-suara nu merdu Gusti boga aturan Gusti teh tina ceuli teh kita ngadengekeun kalam-kalam Gusti kalam-kalam Rasul Gusti kalam-kalam urayan-urayan ulama Gusti ieu ceuli teh pake ngadengekeun ngadenge ucapan-ucapan nu teu bagus nyanyian-nyanyian nu diharamkeun ku Gusti pake ngadengekeun gibah omongan-omongan adu domba jeung sajabana eta teh kapan dilarang ku Gusti lamun ieu anu ngomongkeun ditampung di ceuli abdi anu adu domba ditampung di ceuli abdi ieu teh meureunanan jadi dosa Gusti lamun engke Gusti di akhirat ieu ceuli teh dihampura ku Gusti meureunanan cukup jang ngojai di neraka ieu dosa ceuli bae ge astagfirullahalazim Gusti hampura dosa ceuli abdi sok mulai ya tobatan ceuli urang datang ka ceuri urang ya Allah ya Rabbi sungut teh lisan teh sanes anu abdi nu Gusti dititip di abdi kita lobakeun maca Quran maca sholawat zikir jeung mapatahan mauizatul hasanah kat satungtung aya nu narimana jeung aya elmuna di abdi na ieu teh ku abdi lisan teh teu digunakeun sakumaha mistina ku abdi teh geuninganan pake ngeunahan ngomong sadaekna kadang-kadang ngomongkeun gatur kadang-kadang dan lain Gusti lamun ieu dosa ngomongkeun jeung ngomong-ngomong anu dilarang ku Gusti teu dihampura meureun di akhirat abdi teh bakal ka neraka ku sebab lisan hampura Gusti lisan abdi astagfirullahalazim sok tobatan encan pernah karena nobatan khusus model kos kitu can pernah kau mau datang ka ceuri ya Allah ya Rabbi ieu leungeun teh anu Gusti hampura leungeun titipan ti Gusti ieu teh ngabogaan aturan secara syariat Gusti teu meunang pake cukal cekel lain cekeleunana dan lain-lain sebagainya jadi titah teh ieu leungeun teh pake nyekel Al-Qur'anul Karim pake nyekel kitab make nyekel nu dihalalkeun ku Gusti tapi karasa ku abdi ieu leungeun teh horenganan loba kaluar ti aturan Gusti lamun ieu di akhirat abdi teh dihampura ku Gusti tina dosa leungeun meureun abdi ngagejebur ka neraka ieu cukup di neraka ku leungeun bae oge masyaallah. Nah, ieu beteng tobatan Gusti. Ieu beteng teh pake eusi kadaharan Gusti. Satungtung ieu pake eusi kadaharan anu halal Gusti teh meureunanan laturido ka abdi. Tapi lamun ieu beteng pake eusi anu teu halal, kaya ning hasil korupsi, hasil maling atawa memang nyata-nyata eta dahareun teh haram. Tina zati ada hareunana dahareun anu dilarang ku Gusti nu anu diharamkeun ku Gusti misalna daging babi nu haram daging anjing anu haram daging kuya anu haram daging orai dan lain sebagainya adik pernah kos karitu tobatan ku urang atawa
tina bebelianana teu make ijab qabul atawa duit pake meulina Gusti ieu teh duit nu pake meulina teh horenganan duit teu bener tobatan ku urang beteung datang kaduh asana meureun lamun teu ditobatan lamun teu ditarima tobat abdi beteung meureun abdi di akhirat ka neraka sok geura tobatan dubul kubul suku kabeh tobat Masya Allah eta kakarak tobat fil Islam eta teh tobat Islam teh kos gara itu teh kuari mah urang naik ka jero kayakinan urang tobatan tina panyakit-panyakit batin urang ieu teh lamun zahir bae mah Gusti loba nu bararagus kadu ge zahir doang mah loba nu bagus tapi barang dibelah ternyata kadu teh di jero nu ngora teh anu buruk teh anu teh amis teh gara-gara aya panyakitan teh di jero na kitu keneh berbagai-bagai ieu awak abdi teh aya batinna di jero batin teh di jero kolbu teh horenganan aya penyakit-penyakit di antara penyakit teh ria hayang kalem na lain ku Gusti tapi hayang kalem ku makhluk Gusti abdi ibadah anu nita ibadah Gusti tapi hayang kalem na ku makhluk Gusti hampura Gusti urusan tak ku urang hayang kalem ku makhluk boga rasa abdi teh boga rasa pinter abdi teh boga rasa gagah abdi teh boga rasa sagala-gala jabatan aya di abdi kapinteran aya di abdi kakawasaan aya di abdi batur teh rarasaan aya di handap neuli jelema teh rarasaan teh asa kabeuli wae dibeuli jeung hulu-huluna sia ujub takabur diomongkeun ujub mah boga rarasaan urang teh ijabul mari binafsi rarasaan urang asa punjul ti batur asa leuwih ti balerea nah ieu boga perasaan kos kitu teh kapan eta teh dosa ya ujub ya takabur ya ria ya hubul jah hubul mal hubul riasa wabe eta teh penyakit batin koret penyakit batin Gusti kunaon atuh abdi teh ieu boga penyakit teh koret Gusti padahal mah geus nyaho jasa unggal ngaji ge Gusti dunia teh titipan ti Gusti abdi teh meunang neangan dunia teh jang jembatan ka Gusti di luar eta mah meurananan ieu teh bakal nyiksa ka abdi Gusti ulah dibere penyakit koret abdi tapi nu aya di diri abdi penyakit koret teh lain lalagaan hook jasa kana dunia teh boro-boro ka batur ka dulur ge hook jasa hampura Gusti ieu penyakit koret sedangkan penyakit koret mah ieu kabehan bararoga mun teu ditobatan ka bawa pae cilaka mulai sok kira cukup ku koret bae ge jang ngojai di neraka ji atuh kumaha ai imah mah gedong 2 tingkat di sisieuna aya masjid keur dibangun boro-borona naon nya mah nempo ge henteu bener tuh asana di lemburnya meureun teh teu kan nah aya RT ge datang ka dinya tawa nu ditugaskeun mere nyanang ka dinya mah ka dinya bae hai ayo bae heulana nu sajan ka aing mah sakaligus jangan masuki mah gara ditu tungtung aman nu susah deui giliran nyana henteu mere koret pek bae di dunia mah eueuh masalah tapi di akhirat emang bakal moal nyiksa ji emang dunia nu saha dunia nu Allah bisa dagang ku Allah dibere untung ku Allah titipan ti Allah cak Allah dek dikamanakeun sia eta dunia sia ge nu aing cabut sia roh sia paeh duniana siana wabeh ditinggalkeun kabeh tinggal sia menghadap ka aing tanya sia ku aing koret penyakit koret kumaha urang lamun teu ngaji teu asa dosa eta koret henteu asa dosa eta koret masyaallah tapi ku ngaji mah oh horenganan paegan cek Kangjeng Nabi dunya mah halaluha hisabun wa haramu iqab salamet mata salamet ceuli salamet irung salamet suku salamet leungeun salamet beuteung salamet dubur kubul salamet suku salamet leungeun horenganan urang teh penyakit koret can salamet bukhlu al hasad penyakit hasud penyakit batin tadi hayu kurang ditobatan
kurang belajar tobat naik sepeda ke belajar heula mimiti ngolong tas ngolong ngabatang tas ngabatang kasado baheula mah kitu kapan jauh sepeda gede leutik kuari budak kuari mah sepeda rodana 3 heula aduh geus 3 diangkat kuari bisa tere bisa urang mah teu baheula ngolong heula beuh can pabeulit pak jeung urang suku urang ngaguling deui antak jelema baheula mah sukuna nu mulus nu mulus cedaan kabeh sebab naon atuh kena jari-jari mah lulu tuh ngolong tas ngolong ngabatang di ngabatang bae ge sababaraha minggu kakarak naik ka sadel beuh awewe mamun belajar boro-boro datang ka sadel datang ka batang ge eta teh geus selesai naonna wallahu a'lam tah tobatan urang tobat ka Gusti masyaallah belajar lamun naik sepeda belajar lamun nulis belajar maca Quran ge tina ngejah heula haju ngahijikeun kakarak maca belajar tobat ge sarua belajar ke lamun geus belajar urang bisa lamun geus bisa datang ke ahli naik motor ge mimiti belajar bisa boh ahli lamun geus ahli naik motor di camping ge geuh masalah boh naik motor geus kukumaha ge tewot geus geuh masalah belajar heula naik mobil ge belajar heula belajar ke bisa lihai naik sepeda belajar geus belajar bisa lihai urang tobat kunaon teu di belajaran heula pelajaran geus belajar ke bisa ka lihai lamun geus lihai urang salah saeutik tobat kabelah dituna lain diuk di masjid lain diuk di kamar lain diuk di mushola tapi keur lempang ge astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullahalazim keur lempang keur naik mobil ge terus astagfirullahalazim masyaallah ya dosa Gusti asal bentah dengawe astagfirullahalazim masyaallah siapa seserian heran ini mah tuh isi barang tuh eta ahli ngaranna geus ahli geus di jero hate geus teu kudu make sungut ieu mah aya jelema astagfirullahalazim aya jelema we cicing bae lain kitu jero hate astagfirullah ieu mah keur conto doang jero hate astagfirullahalazim hampura mata abdi hampura celi abdi hampura irung abdi hampura sumut astagfirullahalazim celi abdi hampura astagfirullahalazim terus hampura beteng abdi hampura astagfirullahalazim suku abdi hampura Gusti terus lihai ngaranna urang geus belajar terus bisa kuari lihai selalu istighfar keur lempang istighfar keur diuk istighfar di nu loba jelema urang geus lihai di jero hate teh istighfar bae geus jago deui hanya Allah anu maha uninga ya'lamu sirra wa akhfa Allah maha uninga nyahoeun kana jero hate nyahoeun kana samar-samar Allah mah nyahoeun ka diri urang keur istighfar ka Gusti Allah sanajan keur lempang keur diuk keur di nu loba jelema keur sorangan keur ngedeng istighfar ka Allah anu maha uninga tidinya urang teh lihai ngaranna lamun geus lihai disebutna ge jagoan naik motor lihai jasa jagoan nyupirna lihai jasa jagoan naik sepedana lihai jasa ka macul-macul jagoan maculna lihai jasa tobat ge jagoan nyana tobatna lihai jasa dibere makom ku Gusti Allah makom tobat geus aya di makom nikmat deui tobat teh mah nikmat astagfirullahalazim masyaallah geus ngeunaheun geus pindah geus aya di makom tobat astagfirullahalazim nikmat istighfar teh geus nikmat geus astagfirullahalazim cek Gusti Allah sia teh Zaid hamba aing maha uninga timimiti sia belajar tobat timimiti cecerikan datang ke cerik beneran tina belajar haju bisa nu bisa kena aing kulantaran ikhtiar sia nyaan
kabladirna sia jadi ahli tobat teh lantaran setiap detik sia teh tobat berarti sia teh anu loba babalikna ka aing ari nu loba babalikna ka aing nu kos kitu ngaranna tawab artina tawab teh nu loba babalikna ka aing geus sia ku aing dibere makom tobat di ngaranan ku aing sia tah ngaranna tawab nu loba tobatna ka aing. Nah lamun Allah geus mere ka urang bahwa urang teh tawab kuari asma Allah teh kapan aya asma Allah teh tawab geus cek Allah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin sanyana Gusti Allah teh mikaresep ka hambana anu tawabin loba pisan tobatna loba babalikna ka aing sedangkeun kizae teh kapan cak tadi ge per detik per menit terus bae tobat ka aing geus ku aing dibere makomna makom tobat lantaran nyana tawab sedangkeun aya tawab asma Allah berarti engke nyana bakal leleng tuh tobat teh geus kitu. Sebab naon? Sebab nyana geus dibere tawab sedangkeun tawab teh asma Allah. Engke bakalna manehanana ditajalikeun ku Gusti Allah. Lantaran manehanana mimitina belajar ngaleungit-leungitkeun dosa kemudian manehanana teh ngasup-ngasupkeun sifat-sifat anu bagus tidinya bakal ditajalikeun ku Gusti Allah lantaran asma Allah tawab dirina geus dibere tawab atuh berarti engke boga perasaan nu tobat teh lain aing lantaran di aing teh aya asma Allah tawab sedangkeun aya tawab ma Allah berarti nyana loba tawabna dibere ku Allah tawab sedangkeun tawab asma Allah boga perasaan nu tobat lain aing Allah luhur jasa tamah geus luhur jasa tamah ta eta tah mun geus kos kitu ceurik unggal peuting ceurik unggal peuting ceurik unggal peuting ceurik aya di lembur ge nu kieu bae ceurik ditanya ku pamajikan ka kunaon ceurik mah hayang nyandung kakak gombal ta eta mah urang mah ceurik teh lain ceurik dosa tuh kuari mah dibere ku Gusti Allah ditajalikeun nu tobat teh da lain aing Gusti Allah sebab asma Allah tawab aya di aing eta mah kos kitu mah lain ku omong ku rasa engke setiap nyada tobat rarasaan teh Allah engke deui neuli jelema-jelema nu tobat anu keur istighfar di masjid nu keur istighfar di mushola nu keur istighfar di mana bae eta teh ditajalikeun ku Gusti Allah sebab dirina geus boga makom tobat eta teh nyana ditajalikeun teu lain nyana nu keur istighfar teh asma Allah nu nyanding ka jelema eta ketika ya jelema astagfirullahalazim kadenge ku ceuli urang mah sungut nyana suaranya nyana tapi ku ahli wali Allah mah lain deui ditajalikeun horenganan nu keur tobat teh aya asma Allah nyanding kada nyana moal pati-pati nyana istighfar lamun teh digerakeun ku Gusti Allah ngan ku urang mah anu jauh keneh teu karasa ku wali Allah mah kanyawan nu mantak wali Allah mah sajelema ngalirik ahli tobat kanyawan sebab naon aya tandana sebab nyana geus pengalaman dina tobat kitulah urang nyaritakeun tentang pertobatan murtad pertobatan murtadah ngaharepkeun di negara urang wallahu alam datang ka iraha harapan mah aya cuman pelaksanaanna beu iraha ning iraha geus kajen teuing tah mah urusan negara nu penting mah urang bae bisakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wa qila la yuqbalu wallahu alam